Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang, ngajadi obat pikeun kanggo kabadan, ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca, sinareng kulawarga sahabat sadayana. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang, ngajadi obat pikeun kanggo kabadan, ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca, sinareng kulawarga sahabat sadayana. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang, ngajadi obat pikeun kanggo kabadan, ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca, sinareng kulawarga
sahabat sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang ngajadi obat pikeun kanggo kabadan ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca sinareng kulawarga sahabat sadayana. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang ngajadi obat pikeun kanggo kabadan ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca sinareng kulawarga sahabat sadayana. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang ngajadi obat pikeun kanggo kabadan ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca sinareng kulawarga sahabat sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang, ngajadi obat pikeun kanggo ka badan, ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca, sinareng kulawarga sahabat sadayana. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad anu ku berkah sholawat ngajadikeun hate tenang, ngajadi obat pikeun kanggo ka badan, ngajadi cahaya dan cacahan pikeun soca, sinareng kulawarga sahabat sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.